Ujang, cing pas nyiramkeun bunga di payuna tuh, ikut acan sempat. Bung deh, siasat bae, kagak kemana yuk. Nah, ka urang, aneh weh. Hadiah bu kunia bae dan tasnya puna. Oh, mau tuh sok kunia bae. Bener-benernya ngeri dua budak teh mani berat berit pisan di tah teh. Nyong HP weh satu poena teh. Oh, ini gue carek bae. Garang dengjang ya, bapak keur ngopi karena di luar teh. Kapirang keluar isi atuh ku batur. Eta tuh udah budak kalaki make headset pisan di tah teh nyawa make sapopoe. Jang ya udah ngukeun. Da kolot teh lain robot, kemudian guan geus sepuh masa di luar karawat teh. Da pastinya raneh. Ulah sok ngalaan uni, bisi beunang kanu boga. Ulah sok wana-wani ka kalau teh matak doraka. Ieu pirengkeun, kudu nu ngalapa-lapa, meh seperti sandaharna. Sinya ka hidung bapa, meh teu asup ka neraka. Nang ieu panyepankan ka dapurnya, enggak kalian. Assalamualaikum, punten Cing Mas. Ieu aya sakedik sayuran ti kebon. Oh, atuh nuhun atuh ya. Hayu mah. Eleuh, cai tenang ngalalayang. Teka tinggal harus di jerona. Kalau capek gawe bae, nu jadi budak cicing bae. Indung ngapel imah bersih, abdi reureuh teu kudu ribet. Hidup sorangan leuwih ngeunah, nu penting seneng teu kudu ribet. Dengan sibuk main layar, hidup ngepel teh nu ngabantu. Kalau capek teh nu mikir, kedewasa moal tangtu. Ulah males ngabantuan, kalau geus loba tanggungan. Mun hayang hirup bagja, sing rajin daek usaha. Tos atunya cek, abdi bade mulang. Mohon Sing atuh. enggal sadarnya toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nya rumah seorang itu terus ngahasikan baik kolot. Karena ngabantuan ngegawe, ngambil kolot. Terus deh. Kan, coba udah bawa bebe. Ayo sok, kemana?